Jang naon kaulah ngagaji batur. Nah, teh salah tuh atuh we meureun batur teh. Dibantuan ku agan. Ku anak raja mere contoh kanu lain, menak-menak wae more pare. Manya jalma biasa teh daek more pare. Jang geus jang kadul euy anak rajana. Teu boga inisiatif. Dimanja ti leutik paingan teu bigaina mamanja we ayo. Dumeh anak raja mung moe pare ai kana nyatuna barareuki. Ai moe pare geus mumul. Teangan benar pare beuli ku aing kabeh ayeuna. Poekeun ku aing kabeh. Bina-bina teuing sia teh. Jang geus jang. Kakang Semar, ieu nun. Idinan kaula modaran si goblok tuh. Tina pare-pare wae jadi pasea teh kumaha? Ini duhan wae kalau teh jiga orang kobra itu naon teh. Jang teu meunang kitu ieu teh dunungan ya. Manja dununganana. Ada mah alus anak raja moe pare. Mandiri. Sing diajar peurih jelema mah. Ulang ada kencuru ke batur tinita-nita we manehna mumul. Soret tina kartu keluarga teh si goblok. Dipanah ku aing sia. Keluarkeun pasopati ku aing. Geus atuh geus. Teangan banar parena datangkeun ka aing ka dieu. Dipoe ku aing ayeuna kabeh atos agan atos agan atos. Atos. Lain atos-atos warah boga budak mun kitu patut. Keluarkeun tina grup WA ayeuna. Agana punten agana di mah heureuy. Nyingkah sia kitu ah. Nyi kapal. Ye, agana di mah heureuy agan. Heureuy jagan. Hei. Hei. Heureuy. Tong pilot amak atuh kolot ka anak. Biasa we biasa tong pilot amak kolot mah. Lir bendra. Ieu ngadak-ngadak aya kuda nyamperkeun ka ieu Arjuna Panengahing Pandawa datan nirata ngademan. Uluh ayana jang. Datan nirata ngademan. Manggule nganrana Pak tingali Pak aya kalenci sedeh kieu balik teh geuning aya kuda kade nyamperkeun Kakang Semar. Agan jigana milik agan ya milik di mana kuda Kakang Semar ya kuda nemalan luar biasa Kakang Semar. Aya naon kuda datang ka dieu ieu disebut kuda remote teh kuda rengong lain remote goblok teh. Naon anjeun datang ka dia kuda teh Kakang agan jigana resepeun ka agan ulo ngalenean kuda teh si kuda we ge da jiga domba hush
ngadak-ngadak ieu kuda depak di payunan Arjuna. Anjir. Gehel ieu kuda, Pak. Ieu kuda teh tingali dicabak ke cicing ku kaula. Luar biasa. Alah, kumulus ki ieu kuda luar biasa. Maka dicabak kudana atuh. Sian ditajong aing ah. Ditoker tuh. Kakang Semar ayana. Kagaloler dua. Yang saya itu. Gusti tu si Aka katingang bapa aing le. Ieu kuda teh siga deh hayang tumpakan ku kaula hayang nyaho ku kaula tumpakan. Iya. Alah. Kayo kuda hayang nyaho ini tanya. Ajen. Edan dunungan aing tuh. Luar biasa nih. Hebat deh milik dunungan ulah ya kuda datang nyamperkeun ka dieu leuy. Tingali kuda jiga nu ngarti kitu leuy. Luar biasa. Uluh, dawala anjir. Aya bagong milik Aka ya. Waduh. Hush. Jonongeng tuh. Iya, jal merean. Tingali mangkaning bikang. Ayo mangpaatkeun mau dibeja-beja tenang. Kan jal merean itu. Anjir, euy. Ieu bagong da yang tumpakan mun sarua jeung Juragan Arjuna we nya. Tumpakan ku aing. Iya, terus euy. Hush. Nanging dina mangsa Arjuna nuju tunggang jaran ngadak-ngadak aya jami anu gogorowokan ka Arjuna daya sanes anu kagungan ieu kuda anu ngaranna Soparta daya memang kuda teh nuju ditapaan ku ieu Soparta ari ieu kuda Bangna ditapaan tete tiasa ditumpakan kuno gagunganana boro-boro ditumpakan dicabak ke alim sedangkan ku Arjuna mah ditumpakan luar biasa dibawa ka mamana daek atuh ieu Soparta nafsu nu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan datan nirata ngademang datan nirata ngademang kurang ajar sia manggulengan rana Giri lusilan paingan Giri gunung, lu si cacing, paingan tersangka serbuk sebenarnya nyamuk. Hei, manusia anu mawa kuda aing, turun siap, basat. Saha anjeun agan, kade siap.
wani-wani nyekot kuda aing nasaha nu mawa kuda anjeun bieu kuda anjeun anu nyamperkeun serangan ka kaula kaciri sia kuda aing dipelet ku sia ku aing kan ditapaan eta kuda boro-boro ditumpakan disabak memul ku aing kurang ajar liar luar biasa lamun kitu carana anjeun datang ka dieu berarti anjeun sarua jeung orang nyamperkeun paneungeul kurang ajar di podaran ku aing sabab lamun sia teu modar tetep kuda aing bakal nuturkeun sia da kaula mah tengah haja da kuda itu anu nyamperkeun sorangan teu bisa sarua saja bangsat kuda hutang pati barapati hutang urang di pale urang di podaran ku aing kurang ajar sia di lega aja hayo sia gehel dulu terdudungan lu gelut yang bawa kuda ulu anjir siapa nih aing nu boga bagong sia wani-wani ngagadabah bagong aing bagong aing ayeuna hayang nu haseum-haseum mangkaning bagong aing candi kabe hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang da bagong na jonongeng atuh sia teu boga deudeuleun mane bakal di podaran ku aing kicau 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 mania kicau mania aya listrik di masjid caangna ka mana-mana aya istri jangkung leutik caangna ka mana-mana dulug-dugdag numpak motor ke Banjaran nu bodog di udag-udag ku dokter di podaran maneh kudu tanggung jawab ayeuna kudu kawin jeung bagong aing wayahna bagong maneh nu centil eta bagong teh ku aing keur dilamar usia di peheulaan eta teh putri bagong manewan ieu teh saha nu ngadurukan kabina-bina teh ditungguan ku aing sia ai di leuweung segala ayanya euy goblok bapana bagong datang lu gan kadiakan bapak bagong gan sangaran mana saha kaula Arjuna Ari Ajen aing sabarna di podaran ku aing iya wah woi kurang ajar iya musik siapa bangsa oi kurang ajar sia stiker sayang tumampada iya soparta di jamak dening Arjuna panengahing Pandawa
Leungit tanpa lebih hilang tanpa terdapat. Wes. Kamana ieu jelema? Ya itu Arjuna. Ye kaula Soparta. Eta kuda memang bakal milik anjeun ngaranna Cipta Wilaha. Keur ditapaan ku kaula geus puluhan tahun tapi eta kuda teu bisa dipake ku kaula. Ayeuna kaula sadar yen eta kuda teh milik anjeun Arjuna. Geus ngajodoh jeung anjeun. Wayahna anjeun anu bakal ngemibana eta kuda. Ye kaula geus ngabaju raga sukma jeung anjeun ngaran anjeun salian ti Arjuna ngaran anjeun Soparta. Di mana-mana anjeun butuh eta kuda. Tinggal ondang dina hate anjeun Arjuna. Tinggal digero ngaran eta kuda ngaranna Cipta Wilaha. Lu leuy luar biasa milik dunungan. Milik dunungan luar biasa leuy. Cepo. Kaula geus sadar eta Bagong teh milik mana. Ngaran aing Charles. Kaula bakal ngabaju raga sukma ka anjeun. Jadi salian ti anjeun ngaran Cepot teh ganti ngaran maneh Charles. Sak itu ti kaula. Keluar deui. Alah, teu kuat ceulina ngucur. Dedemit wae teu kuateun asup ka aing. Alah. Luar biasa astajinya. Nuhun kan. Ai bapak maneh ka mana? Apaan tadi tajong kuda. Dijalikeun nepi ka geus teu hudang-hudang. Nya. Teu bae antep bapak maneh da bisa jagerkeun surangan geuningan sok pake hiji-hiji nu kana diteuteung. Aduh, Gusti kejadian nu parupa nya. Laras agan saur pun bapak beuki jero teh beuki loba geuning nya ganya. Timalan lir bendra. Barang Arjuna panengahing Pandawa nuju ngahuleng ngaraga meneng lohok Mangkadu. Aya nu nyawang ti kaangangannya eta Dewi Mintarsa. Anu satadina ieu Dewi Mintarsa teh nyaeta bade nyangkalak anu lebet ka ieu leuweung. Di daerah Madukara nyaeta di wewengkon Dananjaya nanging barang pasangrok sareng ieu Arjuna ngadak-ngadak ieu Dewi Mintarsa katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku ieu Arjuna. Anu tungtungna lali kana tugasna ieu Dewi Mintarsa. Nyamperkeun ka Arjuna jalaran katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku kakasepanna Arjuna. Tebateng jaka saha ulah kaget teh kaula jajaka ulah kaget. Cepot naon kundilonok ulagan kuntilanak lain lonok bagus teh. Jadi euy hidola aya awewe ka dieu agan tinggal ieu dedemit ka dieu ulah kaget
abang alam. Aduh. Bake dekat bake kasep ya jelema. Saha anjeun? Ngaran kaula Arjuna. Alah. Arjuna mun kasep-kasep teh anjeun teh. Urang mana? Kaula teh ti nagara Astina. Teh Astina timbalan. Aduh, Gusti nu Agung. Abdi gulan teu nanyakeun. Teh yang wawuh jeung tukang jelema goreng patut. Kaula mah ningali ke Gusti nu Agung kakara kaula ningali jelema nu kasep-kasep teuing. Ieu teh nyai teh aya naon? Aduh, Gusti. Ieu mah anu disebut cinta. Anu disebut birahi anu ngancing dina ati duriatan nyayang dina mana. Da ulah bogoheun muga dunungan euy. Bogoheun menaka. Gan cepot bogoheun megagan. Teu sudi teuing dedemit pelegu lumayan agan. Nya beungeut teh mah turuban ku koran. Bogoh daing teh nu gelo. Mangpaatkeun. Abi aya kontrakan aya kan. Kunci kontrakan di abdi ngan caina di luar. Sia kumaha nya Arjuna dina kontrakan belagu bisa teh. Nya paling henteu ge hotel berbintang. Sarua we di mana-mana kitu gini. Itu nyai teh bade naon? Sagadap kaula teh katarik ka pati-pati ka batang asmara ku salira. Kakara kaula ningali jelema nu kasih-kasih teuing alah. Gusti, bagus. Tak kekarpakan gitu awewe kadenan gunungan euy. Heeh. Mun ka aing dimangpaatkeun langsung ku aing mah. Heeh. Moal denggekeun beungeut tak kitu ge baru teuing. Komo jam sakieu. Rusing teu dihiji ngabelakan dina rasa. Sari enjing mah urang patebi pasira kocak karapitan Pak Haji Sukti sampanakeun di Bantun abdi Sumedang bade pamitan Ibu Hajah
bos Haji Dayat Koranji Komeyeman sentuh pamugi ulah dan Uami abdi kuatsu tebateng kakasih teh Arjuna timbalan ari salira saha ngaran kaula teh mintarsa oh si Epet punya teh Epet mah Witarsa atuh ieu mah Mintarsa jeung si Epet mah ada hemoy dari Metara tobat teuing ari anjeun teh bade naon ka dieu kaula teh ka dieu teh bade nyusul pun lanceuk mana lanceuk anu mana lanceuk kaula kakasihna teh Bima anu nyaeta ngababad di leuweung tobat teuing keun urusan lanceuk anjeun mah urusan nomor sabariji nu penting mah kaula ka anjeun teh katarik ka pati-pati ka Bandang Asmaragama ku salira wayahna salira kudu daek jadi salaki kaula daek syukur teh daek anjeun bakal dipaksa ku kaula ayeuna bakal dipaksa jadi salaki ku kaula hayu urang kada rungkun agresif gitu Kang lebih ka agresif ya wewe lamun ka aing wah wal dililaki gua ada yang kayak kendi digali gua aing matuman kan manfaatkeun lah cicing cepot aing teh jelema normal manya aing kudu kawin jeung dedemit ya daek kapan teu salira Arjuna daek dijieun salaki sabab kaula teh lengohan kaula teh can pernah boga salaki kaula teh waktu saena kakara saumur-umur maka jeung katarikat pati-pati ka Bandang Asmaragama ku salira aya naon nanti corona teh awewe nya aya piriwit mencari corona ulah heeh pangaruh dunungan nepi ka kieu nya heeh kumaha upami ka abdi teh sudi najis jeung sia banget sakitu jiga banget mana jiga bol monyet rasa sia ku awewe dikitu-kitu komo ku lalaki sia teh harga diri aing cacaku goreng patut kemun kudu geulis ka aing sabar cepot sawios agan tenang agan sok agan mau diwartos-wartos cicing gelis Nyai Mintarsa alah disebut gelis alah aduh kaula teh can aya maksud bojoan ka salira Nyai wayahna kaula teh acan maksud garwaan wayahna salira kudu daek ayeuna kudu daek sabab lamun daek anjeun bakal diangkat harkat derajat ku kaula di leuweung lamun anjeun hayang nyaho ieu teh leuweung tapi ieu teh nagara wayahna bakal diangkat harkat derajat ku kaula wayahna jadi salaki kaula kudu daek hayang masa kumaha hayang harta kekayaan sakumaha ku kaula bakal dilaksanakeun ayo naon wae dilaksanakeun ku kaula teu tiasa Nyai kaula teh can maksud bojoan aduh kabina teuing sekali deui daek kapan teu kanjeun da bakal jadi salaki kaula moal daek kaula tobat teuing kakarage aing bogoh ka lalaki maka jadi tapi sapajodogan batur mangantai hayang ka aing batur maloba nu hayang ka aing tapi nahajeun make nolak ka abdi cing abdi ge teh sudi ngajedog sabawa monyet inang sabar bener-bener teuing sia teh naon inang teh inung inang teh
bener-bener teuing lain teh sakali deh Arjuna teu bisa lamun kitu carana kaula bakal ngayakeun tinakan ka anjeun rek dicangkalak rek dipaksa ku kaula cinta ditolak sebab aturan aing bertindak nir gehel apa we teh jigerna mun teh heeh lamun sinen mah di Sinawi mun teh kieu lu euy moal tiasa kaula nikah jeung salira mintarsa lamun kitu sarana anjeun bakal dicangkalak ku para denawa rek ditewak dibawa ka lemur kaula teu bisa sok rek nepi ka mana anjeun ninyen tindakan aduh kurang ajar para denawa wayana kepeng wakul bangang tewak di jelema pang newakeun di jelema nu ngaran Arjuna kade ulah dipaehan lamun itu nuduaan paehan mangga ulah paehan ulah tewak tewak tingali kumaneh cepot dedemit teh urang ajar tingali denawa-denawa ngasrek ka dieu ayo lang lawan Bola siap buru-buru siap lah siap pikir sanaon Gusti Ratu wayana pangnewakeun itu jelema anu ngaranna Arjuna omat ulah dipaehan lamun nonyok kudu kana awakna ulah kana begeutna lebar kasepna we eta anu kasep bener ari itu nuduaan tah mun eta mah pek warek dikulub ge teu naon rek dinawe ge teu naon sabab eta manghalangan kana pamangsudan aing omat tewak sae mangahayah tewak ayo kepeng wakut payah banget kurang ajar batur mangeunah si hayang di Pikabogoh ku Dewi Mintarsa sia nolak sapajodogan dipaehan ku aing maju wat ayo wap ayo was iya iya udah wap ayo modar sia lesotkeun denawa moal dilesotkeun ku aing bangsat hutang pati bayar pati hutang urang dibae urang ha modar wah dunungan di balangkon alah di mana lagragna dulu jang alahnya pasti ditulungan banyak cicing wae hayo tangan dong lan pegang runway Pusaka kegaman mirah
Sya hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang orang anak ingkang bakal mutusaken jiwa ragahan dika kejaba pasaka ku dewek ya belah mana dunungan lagragna deuleu Eta di palih-payun. aduh saku jojos anyir kana pipi goblok Alas ya. alas ya kana jerawat Ketihan eta. getihan dulu agan dawala teu naon agan lagrag ti luhur diparengkeun kaula salamet dawala semohon teu kutuk ieu henteu nya nuhun agan ari teu kutuk ieu mah bilih kitu agan kutuk ieu nyari teu kutuk ieu mah agan teu naon ari agan sok kana kutu uya ulah ka menak karep make jeung kutu uya temenang kitu sasama manusia kudu sialah silih asa silih asi mohon agan mohon urang teh kudu sae pudinnya gitu kan bener kaula bade di kumaha kan ditemak ku kaula ditemak naonna gadona ku aing ditemak dumating upami kitu mah sakalian jeung dadana kan moal dadana ku aing ceulikna ku aing matana tuh Sok seep. Ayo tepung. mending gadona kan nah jempling itu mah haling dawala sae mangga maju penas dikersayang kumamparan ieu denawa katipadan panah Arjuna amles kaena nanging aneh bin ajaib sanajan parantos kapanah ku ieu Arjuna ngadak-ngadak biji deui dedemitna awakna jadi ngalobaan itu jaring carita hayang nyaho tewak hayu tewak kuduaan hayu edan agan jadi renai lo ditemaku panah hadir ngalobaan agan asta jingga kade asta jingga lah sia kurang ajar geuning ngalobaan anjeun daek kadunungan aing syukur teh daek paeh maneh nepi ka mana pangarti maneh wat iya was iya wat Allah Allahu Akbar subhanallah wiyap woi sapala Allah wiyap was wat iya wap what
coba. Kurang ajar sia di poldaran sok. Udang sia kuraja. Tang pati barapati hutang urang bayar wirang hayanya. Nepi ka mana pangartiannya teu demit. Kurang ajar hudang sia. Ha? Dulur aing hudang. Nah jelema teh jada rungkir. Huluna dihanap, hulu sia dia di luhur dihanap belegung. Hayo, hayo atuh, tuh ka luhur aing mah. Heuh, ayo sia puluh. Aing ngaluarkeun senjata pamungkas ieu. Naon Kang? Hah? Senjata naon eta? Bandring. Wis Aya bota mau kali dago ku ieu tuh man le. dikumahakeun. Hah? Dikumahakeun eta. Digadekeun. Atuh moal ge. Iya Kang. Dibabukeun belegung sia teh kumaha deui. Carana ieu mah. Digetahi. Wah tepet jan babatokna ku aing tuman. Oke mah dieu. Pasti ya. Heeh. Kade cing hati-hati Kang. Musuhna jangan rago teh tadi ge Kang. Kade Kang. Heh. Balangah. Cenah cinta teh buta majar temanang harta bohong geningannya bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah bade satia majar bade gumelan bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa gampang ngalelewe lagu aing sia kadikeun royaltina goblok kurang ajar siap bangsat di poldaran ku aing sok iya wap iya wala iya wala tuman teuing ku aing sia keur kieu mah Tong asa-asa Kang. Masya asa ku aing. Wah, aduh anjir.